Mentak ingat ke surah MZ baik. Puasa itu tidak ketahuan, ibadah yang paling sembunyi. Hanya Allah yang tahu. MZ dia ceritanya. Tidak ada yang tahu. Kecuali cuma Allah saja yang tahu. Ibadah sholat kelihatan. Ibadah zakat jelas. Cek MZ nya. Tapi puasa sangat tidak tahu. Tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Hanya Allah saja yang tahu. Kecuali puasanya orang bodoh. Kita surah MZ eta almarhum, Masya Allah hebatnya saya MZ. Bagaimana itu Pak Kiai kok puasa orang bodoh? Orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa, si B tidak puasa. Kok bisa begitu? Si A mah enggak puasa. Emang kenapa? Enggak pernah ngeludah dia. Kalau ini puasa terus ini mani. Emang kenapa? Ludahnya banyak bener katanya. Cek MJT coba horenganan keur mual. Lain keur puasa horenganan keur henek. Pan ketelanjuran eta ngomong. Eta cek MJ tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya. Tidak, bohong itu. Setelah dicek ternyata tidak puasa dia, lagi sakit perut. Eta MZ hebatnya saya eta, Masya Allah. Mun bisa dihudangkeun deui tulang MZ eta. Kita ceramah, tah eta aja salat ketahuan, zakat ketahuan cek MZ. Tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah yang satu adalah puasa. Kecuali puasanya orang bodoh. Aya bae MZ makos kitu ge deui. Kenapa itu? Iya, kalau banyak ngeludah berarti dia lagi puasa. Eta di kampung teh kos kitu pan, memotong polong. Oh, keur puasa. Makin banyak ngeludahnya berarti makin hebat puasanya. Sekian MZ bisa we. Masya Allah, MZ mah bisa ngaji, di kiai teh hanjakal. Ku Gusti atuh geus kitu bae meureun dicabut umurna geus merenah di dinya meureun geus datang ka waktuna. Tapi ceramah-ceramahna sangat luar biasa dibanding jeung kiai-kiai nu sejen. Kurang ilmiah tapi MZ mah sangat ilmiah diakui. Guruku lagi di Garut kanu sejen mah teu ngalem tapi ka MZ ieu budak bisa ngaji bangona cak guru kula. Asal geus guru kula ngomong kitu beta hebat, ini budak bangunnya bisa ngaji, bener. Lantaran eta tah, naon gitu urayan-urayan yang menyentuh pas. Namunnya nanti asup Golkar mah teu bagus. Kan aju nyabut deui nya guys. Beres eta jadi tobat kan lagi. Enggak beres sekarang di partai politik, enggak beres ternyata, enggak bisa diajak bener cak nyana eta. Mentak batur baik keluar ti urusan perpartaian kuari arah rasuk begon teh coba. Kiai mah kiai, anu lain kiai mah tuluy sakalian ka neraka masalah geus. Menu kiai batur baik keluar nu nyahueun. Nu nyahueun dihareupeun kula ngomong gak beres kiai ternyata partai itu. Di dewan itu enggak beres cek nyana keluar lantaran teu beres. Saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran. Ternyata enggak bisa, enggak beres lah. Nyana keluar, orang kampung asuh. Karena orang kampung ku bego-bego teh ingat. Nyana nu pinter keluar. Masya Allah, Masya Allah. Teh, nomor kahiji kedua, mawasola ilal jawabakana gubarotorikin. Lempang naik sepeda naik motor naik kendaraan kemudian loba lebu arah rasup ka irung ka sungut ka tereuy teu batal kumaha kieu mun calangap ai daek mah lah sakira teh sugan lu lumayanan asa sendok-sendokeun kebeneran di ditu anu keur ngurug nyana naik motor ha tereuy ku sia daek mah teu batal teh. Masyaallah. Mana deui mawasala ilaihi wa kana gurbarata dakikin asup ka jero kemudian peledug dakik teh aya awewe ngayak jang pikueheun naon tah nu sok diayakeunna tipung tarigu ta eta teh aya peledugna aya lebuna aya kitu naon kekebulna ta eta kekebulna kana irung kekebulna kana sungut ka tereuy teu batal
Urang naik sepeda tawa naik motor sore-sore kebeneran loba nu haliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungut lak asup ka jero teu bata aya anu asup deui hiji deui lak teu bata aya anu asup deui rombongan 5 teu bata artina ulah hese-hese teu batal henteu kecuali nyana naik sepeda atau motor arokna dikieukeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bang disabualkeun batal Masya Allah tuh gitulah geus jelas jasa ieu soal puasa tinggal urang ngabebenah masalah puasa iraha ye kiai puasa dilaksanakeunana nurutkeun cek ahli hisab iraha sebab wajib dilaksanakeun puasa Ramadan teh di mana-mana aya tanda salah sahiji tinu 5 mereka hiji puasa Ramadan wajib dilaksanakeun teh bikamali Syabana salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 poe istiqmal ngaranna lantaran tanggal Islam tanggal 30 hiji maka ketika eta bulan Syaban geus 30 geus teu kudu utang hitung deui isukna langsung puasa bae teu kudu ru'yat teu kudu dihitung ngitung ulang bulan Syaban setelah dihitung istiqmal teh sempurna 30 hari Ramadan teh kudu dihitung Ramadan teh kudu diru'yat asal geus Sa'ban 30 poe isukna langsung Ramadan bae sebab tanggal 30 hiji teh kudu hese-hese sabenerna mah puasa mereka dua biru'yatil hilal pihakiman ra'ahun neuleuh hilal neuleuh bulan sabit bagi jelema nu neuleuh sanajan pasek kizae tukang bobok tukang tarok tukang ngaluhurkeun androk aduh tah ieu kizae teh kaberenehan neuleuh bulan nya itu baca bulan baginya nu leuleuh kana eta bulan wajib bae puasa kajian teuing batur encan wajib bae sebab jana dibere leuleuh ku Gusti Allah wajib puasa nomor katilu bisubutihi fi hakiman lam yarahu bi adli syahadah aya jelema leuleuh bulan laporan ke pemerintah kemudian dicek ke pemerintah dari mana kamu saya Cikupa siapa nama kamu saya Syarifuddin apa kerjaan kamu saya ngajarin anak-anak waduh mantap kehidupan kamu main siapa ya kadang-kadang di pasar Pak waduh bener terus kamu lihat bulan bagaimana saya lihat itu bulan dicek ku pemerintah keadilanana adil syahadah teh berarti lain awewe aya adil riwayah dipikih mah aya adil syahadah ieu adil syahadah berarti teu pasek ieu teh jelema teh bisa diterima ku pemerintah saha bae asal nu adil jujur syahadah terima umumkeun ku pemerintah ulah hese-hese ngan syaratna kudu syahid hisbah artinya syahid hisbah teh saksi karena Allah ulah dibayar ku pemerintah jeung ulah aya unsur-unsur jeung trik-trik nyanana lillahi ta'ala abdi ningali bulan bahkan saksi abdi ningali bulan aya ieu mah lillahi ta'ala teu hayang dibayar cek heula kana kajujuran jeung keadilanana jangan kedu tanggung jawab di akhirat setelah dicek bener iya pemerintah kudu nurut gitulah di negara Islam tuh ulah aya sidang isbat sakumaha sidang DPR nyaritakeun sidang isbat teh suara terbanyak berarti teu ngaraji tak orang NU tah ngaji heula dek sidang ulah disengsirikeun tarolah ku orang Indonesia mah disengsirikeun dia masalah tapi orang Malaysia pan yang serikeun kok sidang begitu ya
Urang Mesir pan misro nang serikeun. Urang Arab yang serikeun sidang kokos kitu sidang isbat teh. Taro di Indonesia mah geus emang henteu gablek ka isin ieu. Tapi di luar banyak serikeun sidang isbat kos kitu amat kos lalagaan. Tah iya aya anu mere habar ka pemerintah. Saya melihat bulan, siap saya disumpah, cek saya. Tidak bisa sebab kamu tidak ikut dalam tim. Sedangkan tim teh kapan loba kepentingan? Di jero tim teh dihususkeun teu meunang aya nu sejet. Nu matak Muhammadiyah Marudah teu iluan di jero. Nu matak HTI Marudah teu iluan di jero. Khusus kudu orang-orang NU sedengkeun Gus Dur geus ngomong. Kenang-kenangan terakhir Gus Dur lamun urang ingat, mun urang ingat aya rombongan NU nyana teh aya kepanasan hayang jalan-jalan ka Taman Safari. Si Gus Dur ya? Gus Dur yang mengenang, Allahu yarham Gus Dur. Akhirna rombongan NU teh naik bus ke Taman Safari. Sanggeus naik nyana seserian atuh di Taman Safari loba monyet, nu mantak seserian meureun beungeut monyet akur jeung nu di jero bus. Aya uncal aya macem-macem pas asup ka wilayah Maung. Salah sahiji kiai NU nundutan. Begitu nundutan, batur mah sieun heula mau nyana nundutan. Begitu nundutan ngaguling pas ka lawang muka kaluar. Iyalah. Wah, atuh Maung ti jauh leuleuh, lapar mah gading Maung. Ieu teh nyahoeun ieu, mobil NU terus bae maju. Tinggal di tukang Maung. Wah, ngudag ti jauh. Dek yang keremnya untung di tukang aya mobil bus deui hiji deui. Barinyana ngaglebakeun tangan kadia disalametkeun. Ternyata horeng bus nu eta teh rombongan DPR Golkar. Ayo kadia. Ayo dicekel jadi disalametkeun. Sia Kiai bisa disalametkeun cak rombongan DPR Golkar asal kudu ngomongkeun hidup NU 3 kali. Ayo cepet. Ji embung kula mah NU dilepaskeun sia. Kumaung sia. Ayo geura, dek kumaung apa dek hidup NU? Apa dek hidup Golkar? Hidup Golkar. Ngemat. Hidup Golkar. Ditarik. Cak anu dihareup NU pan hidup Golkar lain hidup NU. Heran aing mah. Babaturan urang cenah itu ragak hidup Golkar. Waduh, salamet. Tek, asuplah ka mobil Golkar. Atuh nu di ditu ngadaroa bae, nu di mana karanganana nu di mobil hareup. Mudah-mudahan kiai urang disalametkeun ku DPR Golkar. Mantep. Tina maung-maung cek cenah teh nuhun jasa geus. Geus, urang istirahat ku ari mah. Istirahatlah di handapkeun tangkal beringin. Masyaallah. Kiai NU jeung DPR Golkar atuh istirahat tangkal kayu gede geus ratusan tahun pohon beringin. Di dinya ngobrol lantaran tangkal kayu teh eta geus puluhan tahun ratusan tahun aya hantuan. Timbullah hantu. Sanggeus timbul hantu berat DPR Golkar dinasehatan ku kiai enggak usah takut, kami kan rombongan kiai NU ceknya enggak usah lari-larian, tenang, ini pohon pengaman, yang penting saya berdoa, cuman tolonglah untuk berdoa beri saya lisong. Oh ya lisong ceknya nanti dan perangkat lisong disebutkan naon karena ancak. Bukan mah kami masalah ancak ngadoa, mun ancak moal ngadoa tenang, ieu disalametkeun ieu tina hantu-hantu. Tah jadi salamet akhirna geus urang NU teh kuari kapanasan horeng keur berteduh di pohon beringin. Daek salamet kula mah eta kos kitu jasa. Eta Gus Dur masyaallah memeh maot kunaon nyieun kelakar seperti kitu horeng bukti jasa. Bukti jasa guys kadieuna atuh baheula mah NU ngome Golkar kuari mah Golkar ngomean NU lain ngome beda ngomean jeung ngome
Jadi kuari ome NU teh ku Golkar. Atuh ai urusan politik belos, urusan ekonomi mah los, tapi urusan ibadah mah atuh teuing teuing. Sedangkan Golkar lah diplot ku Amerika. Tidak boleh tidak. Penentuan tanggal 1 ini rumus ieu dipaksakeun ku ulama NU nu aya Golkaran. Dipaksakeun nyukom lamun asli ngitung nyukom 2 darjah leuwih seetik. Epimeris Belgia mun dipaksakeun aslina bakal 2 derajat leuwih. Lamun sulam 4 derajat rata-rata. Malah aya nu 5 kurang seetik. Bustomi 4 derajat 16. Alwardayani 4 derajat. Kurang ngitung 4 derajat setengah leuwih gede malah ulama. Aya nu ngitung di Bogor 4 derajat 20. Serang sawah 4 derajat. Jawa 4 derajat. Asana jang jelema nu nuturkeun ulama salaf. Mimiti Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Bagi kiai-kiai santri nu nuturkeun ulama salaf pasti Jumat jatuh 4 derajat. Gitulah dihitung punya dihitung. Kok iya hasilnya sadar jat epimeris buatan pemerintah. Kok nyukom sadar jat buatan pemerintah. Dirubah dipaksa lantaran memeh Ramadan geus aya harus hari Sabtu. Kok cenah kiai nyahoan bae dulur kula aya di luhur nu jadi NU. Hati-hati kiai, NU enggak beres. Atuh deuk kula kumaha deui kula mah ngabejakeun sote karunya. Teu percaya cek ka ditu ngaluhajeun kula. Dicek ka ditu. Ieu mah sakadar pemberitahuan bahwa menurut hisab qot'i jatuh tanggal 1 Ramadan adalah hari Jumat 4 darjah 16 hampir rata-rata. Gede bulan teh, Masya Allah. Nah setelah dirujuk coba ye kok nyukom jeung epimeris ngan seukur menang 1 darjah setengah. Nu barisa ngomong salah satu penghitung nyukom nyana cuma senyum. Salah satu penghitung epimeris jeung nyukom nyana cuma senyum. Geus kiai mah laksanakeun kiai bae. Ieulah aya satu rahasia di balik eta untuk memperkuat Golkar NU. Berani seperti eta. Ih sing hade tah Gus Dur teh seperti itu, Masya Allah. Terek ngajakan poe Jumat dengekeun bae pemerintah sesuai jeung keyakinan nu mantak dina minggu ieu. Aya kiai ti Serang aya ngadengekeun langsung melalui muridna kuari. Di Pandeglang aya muridna nu kuari langsung ngadengekeun. Cirebon bebeja ka kula keur poe Jumat isuk-isuk. Kiai di ditu rek ngadengekeun aya muridna kuari ka dieu. Termasuk Bekasi nu bebeja ka kula. Mohon Pak Kiai, saya ingin mendengarkan langsung surahan Pak Kiai. Jadi nyana dek marilu, kata cakula teh atuh geus bae milu ka ditu enggak cak nyana. Saya dapat bocoran, ini enggak beres. Masya Allah. Henteu rek ngajak, cuma cerita tentang hisab qot'i buatan ulama Kiai Mansur Jakarta. Kula ngaji di Kiai Jazuli, Papih Cipanas. Ngaji deui kula di Kiai Kubang Izudin. Eta sarua murid daripada Kiai Mansur. Ceritana naik sepeda di Cipanas, naik sepeda di Cianjur ke Jakarta ngaji ilmu hisab. Setelah mahir nu kuari rubu-rubu aya di berbagai pondok pesantren khususna Jawa Barat dan sekitarnya buatan Izudin Kubang kabeh moal aya kaluar tidinya. Eta ku maher-maherna kula pernah nanya ka ditu ka anakna kumaha kuari soal ru'yat baheula mapan abah ceuk abah teh dipapag ku pamarentah titah ru'yat untuk umat secara nasional. Kiai Papi Jazuli dipapag ku pemerintah di Jakarta mun Kiai Izudin ti Bandung nu mapagna mun Papih ti Jakarta untuk ru'yat hasilna teu pernah meleset. Kuari teu pernah ditanya ge henteu padahal nyana siap jasa untuk ru'yat
membawa bendera ulama tapi teu pernah ditolerir lantaran geus aya nu leuwih istimewa menurut kiai-kiai modern. Silahkan masalah. Cuman tetep bae ulama bangga dengan Habib Rizik. Habib Rizik teu pernah ngomong loba omong, tapi ketika ngadenge bahwa hisab qot'i sekian derajat, tungguan coba ru'yatna, ru'yat cakung, ru'yat nyana. Habib Rizik memberitakan puasa. Habib Rizik ketika lebaran teu loba omongnya nama, teu pacecok Habib Rizik mah. Ketika bagaimana perhitungan nana setelah imkan ru'yat, tunggu cakung, begitu ru'yat sudah buka. Habib Rizik HTI gitu kene, perhitungan, begitu perhitungan imkan ru'yat, tunggu coba di mana yang ada yang ru'yat, begitu yang ru'yat HTI membawa bendera ulama, ru'yat sudah buka atau puasa. Lantang-lantang nyana leuwih nyaho urusan negara, tapi nyahana berseberangan. Ieu mah ibadah cek Habib Rizik, ieu mah ibadah cek kelompok HTI. Urang tanpa melihat NU jeung Muhammadiyah, urang ngitung kuarija urang ngaji, hasil hitungan Jumat 4 derajat, lebaranana hari Minggu derajatan, hese jasa ku luhur-luhurna. Poe Minggu teh derajatan ge sompral jasa tak ulama. Jadi lamun engke lebaran poe Minggu derajatan, tanyakeun ka tukang ngitung. Tanyakeun ka tukang ngitung. Derajatan dawa hese jasa lantaran itimana Jumat, Sabtu Minggu mah geus sakumaha meureun. Nah, engke bakalna urang puasa teh lamun puasa Jumat, Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo. Ulah ngitung-ngitung di Senin heula. Lamun Senin baya, Senin Salasa jero ngahenen ka ras jero. Tapi berarti Jumat, Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo, Kamis, Jumat Sabtu, Minggu puasa. Hisab. Lebaran gitu, Minggu lebaran, derajatan. Puasa Sabtu derajat dan letik jasa. Puasa Senin ngapung derajat tak. Puasa lebaran kan ru'yat. Lebaran Senin geus apak-apakan. Berarti cek ali sabu lebaran. Lamun konsisten ieu perhitungan moal pacekcok lebaran. Nu deuk dipacekcokeun puasana teu kudu pacekcok lantaran 4 derajat. Dengekeun ru'yat coba ti pemerintah. Mun ru'yat konsisten berarti pemerintah. Lamun teu ru'yat dipaksakeun lantaran hitungan anak dipaksakeun supaya 1 derajat leuwih. Mangga bae mah keur carita ilmu. Keur carita ilmu ieu mah. Masalah ibadah cing ka menghadapna lain ka Golkar, lain ka partai, lain ka ekonomi, lain ka jelema, lain ka pemerintah, ka Allah. Sesuai jeung keyakinanna kiai ngararitung. Da ieu mah keur carita ngitung urang 4 darjah Jumat. Mun aya nu puasa lain Jumat, misalnya Kemis puasa jebian. Maka naon sih ngitungna? Lamun aya jelema nu puasa poe naon? Poe Sabtu, ya tongton bae masalah. Masalah. Sebab eta aya pamimpinna engke memaksakan corong bule. Sakitu bae mah keur carita ilmu nak kuari ti Jawa Timur geus aya setengah bulan ka tukang geus aya anu ti Kendal, geus aya anu ti Kediri datang nanyakeun bagaimana kiai secara rahasia kok kita ngitung besar. Alhamdulillah kula ieu leutik-leutik ge kuari alhamdulillah loba nu ngarujuk ti Jawa Timur, ti Jawa Tengah, masyaallah kula ge kadang-kadang sedih. Itulah cerita kuari ieu masalah di Indonesia seperti kieu. Jadi orang mangga nyangakeun tamah kula ngajak moal carita ilmu kula jeung keluarga kula, insyaallah kula mah puasa endek poe Jumat atas dasar hitungan hisab qot'i dijelaskeun kitabna Sulamun Nairen meunang guguru di Kiai Jazuli Papih Cipanas jeung meunang guguru di Kiai Izudin Kubang Cianjur. Gitulah carita soal tanggal hiji Ramadan tahun ieu lebaranana insyaallah poe Minggu. Adapun dek duturkeun ka dieu mangga bae. Cenah moal dek ka pamarentah sae bae. Cenah aya kiai nu ngitung deui seberbeda di mangga. Ieu mah ulama geus henteu aya kakaitan. Maksudna kakaitan henteu aya urusan ti pamarentah.
artinya partai teu aya indikator teu aya berbau partai berbau organisasi henteu endek ngaluhurkeun NU teu endek ngahandapkeun NU terek ngaluhurkeun Muhammadiyah ngahandapkeun Muhammadiyah ja NU luhur sote baheula di zaman Ki Hasyim dibawa jujur jeung lurus maju sorangan NU maju teh dibawa ku Gus Dur jujur jeung lurus henteu kudu dihayu-hayukeun NU maju tapi mundur ternyata di jerona masyaallah kuari aya perjanjian kamu bisa dipilih di situ jadi ketua asal kamu masuk Golkar kamu masuk di situ silakan asal Golkar dukung masa NU kos kitu mun kula jaritakeun Kiai nu kuari aya perjanjian kitu sebagai pengkhianat NU meureun kasar teuing tapi ternyata seperti gitu tanyakeun geus tanyakeun geus ngaku atau teu ngaku lain masalah tapi kos gitulah keberadaanana lantaran kula lain sambarangan kula boga dulur di daya nyawa sia daya anu bener-bener meles NU na anu selalu ka kula teh ngajakan di zaman Gus Dur ngaharewa Gus Dur ngomong ka kula dukung NU Ki Hasyim pernah nyarita kering akan tokoh di NU mari kita sama-sama di NU siap cak kula teh tetapi seperti kieu tah keberadaan NU na ditalian ku Demokrat ditalian ku Golkar mangga-mangga bae teh mah selama nyana ngarasa aya manfaat aya kepentingan ngan urang dek ibadahna ka Allah tanpa aya gantar ka kaitan teu ngajak kula mah sakadar ngainformasikeun ge ala kadar hungkul mun dicaritakeun hiji detil-detilna meureunanan kitunya kitu muqawamus syamsi wa huwa mawdi'uha fil buruj minal buruj waqtal itima wa huwa edon mawdi'ul qamar fi dzalikal waqti asy-syamsu wal qamar waqtal itiba dan selanjutnya insyaallah hitungan di zaman almarhum abah kula datang ka kuari terus memantau kitu kiai nu sok ngitung warudoyong Sukabumi alhamdulillah selalu akur Alwardayani Ki Bustomi Al-Hidayah selalu akur dicatat ku kula akur apa henteu ternyata akur Ramadan Al-Wardayani Jum'ah Itima Yaumal Khamis 9 26 Qoh Al-Irtifa Laylatul Jum'ah 4 darjah Al-Muqsu 17 Qoh 6 sawani 50 sawalis Al-Hidayah Ki Bustomi Jum'ah Al-Itiba Yaumal Khamis akur sami sareng hitungan sim kuring beda saeutik darjahna kaula rada gede lamun ieu mah darjahna teh kitu 4 darjah 16 ulama 4 darjah hampir 30 leuwih beda seetik 4 darjah sawanina beda seetik nah iyalah urusan masalah kitu tanggal hiji Ramadan dina taun ieu hisab qat'i sulam munairen adalah 4 darjah 16 daqiqah 4 darjah 16 kemudian kitu lebaranana berarti minggu mun lebaran minggu berarti urang puasa 29 apa 30 geus urang puasa 30 poe alhamdulillahirabbil alamin tayelah puasa urang nu tadi dicaritakeun adalah puasana puasa syariat dina kitab Sirrul Asrar wa Mazharil Anwar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu insyaallah bakal diaji ku kulangan moal lobaan-lobaan diajina saya anak budak santri baik iya aya al-fasusab yang asyara fi bayani shaumi syariah wa tariqah pahama shaumu syariah lamun urang maca dina ihya maca dina tukilan-tukilan nu sejen Imam Ghazali ngajelaskeun pembagian puasa aya puasa khusus aya puasa umum puasa khususul khusus itulah caritaan Imam Ghazali jeung ahli-ahli sufi nu sejen tapi Syekh Abdul Qadir beda ngabahas aya puasa syariat aya puasa tarekat aya puasa hakikat kitu tuan Syekh mah pembagianana puasa syariat sebab makna la ilaha illallah tilu cek tuan Syekh lamun makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah puasana puasa syariat kos urang sapinah riad kos itu lamun geus ganti ku ari la ilaha illallah na teh la maqsuda fil wujud illallah tarekat berarti
cara puasana kudu cara puasa tarekat. Lamun la ilaha illallah nanggeus la matluba fil wujud, berarti puasana puasa hakikat. Urang pindah tina syariat kada tarekat teu meunang sapindah-pindah, na kudu aya nu mindahkeun. Urang pindah tina tarekat kana hakikat teu meunang sapindah-pindah, na hayal tah mangarana kudu aya nu mindahkeun. Manta kudu aya perasaan ruhani anu khusus. Tak dijelaskan lu tadi fa amma shaumus syariat ayam sakanil makulat wal masyrubat wa anil wiqafin nahar. Nu tadi puasa syariat mah nahan dahar, nahan minum, nahan jimati berang. Eta puasa syariat nu tadi kurang dicaritakeun. Ai puasa tarekat bahwa ayam saka jami'al dhahi anil muharramat wal manahi waz zamaim misal ujibi wa ghairi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Puasa syariat urang geus ngajelaskeun tadi. Jelema teu dahar teu nginum muaqqat. Fasaumus syariat muaqqatun. Aya waktuna ti mimiti pajar datang ka surup panon poe. Teu dahar teu nginum teu jima ngaranna puasa syariat. Ari mata mah biasa pake nonton TV. Ai ceuli mah biasa dicocokan make nu ka dieu teh. Naon tah ngaranna? Sia nyarawan biasa ngaranna. Lain boga deui meureun jualan ongko. Masyaallah. Eta puasa-puasa syariat. Puasa syariat mah dikhawatirkeun kana ditarimana. Khawatir kana asup kana kam min shaimin. Loba jasa jalema nu puasa tapi laisa lahu min syamihi puasana dadaonan ngan saukur lapar jeung dahaga doa. Iyalah puasa syariat. Di akhirat teh diberi ganjaran ku Gusti Allah. Begitu dipanggil Zainuddin maju. Ya. Sabaraha tahun mana hirup di dunia? 50. Pernah ngalaksanakeun puasa? Pernah. Kumaha bade puasa? Teu dahar teu nginum teu jima ti beurang. Penting. Hampir unggal penting. Eta sia ti beurang lapar. Dahaga. Ai mata sok dikamanakeun eta dula-deulina ai beurang. Citra. Ceuli. Didengekeun, disidang, diintegrasi ieu teh ceuli mata ternyata horenganan. Dipake neuleuh TV, neuleuh awewe, ceuli kitu keneh. Ieu mah sakumaha cak Nabi aing kamin shaimin. Aing moal ngaganjar ka sia puasa kos kitu mah ngajabrag puasa nu kos kitu mah. Lamun urang geus dikitukeun engke jaga di akhirat isin ka bina-bina. Masyaallah. Tapaan tina dahar, pan ieu puasa teh ngosongan beuteung tina kadaharan, ngosongan beuteung tina inuman, ngosongan beuteung, ngosongan zakar tina jima, kosongkeun mata, kosongkeun ceuli tina maksiat, kosongkeun riyadhah, hartina tapa urang, teu dahar teu nginum teu jima, napaan beuteung jeung zakar, mantak naon mata sabulan tapaan, mantak naon ceuli sabulan tapaan. Mantak naon leungeun tapaan, sungut tapaan. Tah ieu lamun geus bisa kadinya, urang ngalengkah sanajan henteu puasa thariqah, tapi urang semi thariqah. Semi ngaranna. Sebab urang make la ilaha illallah na tetep lama budak, tapi urang prak-prakanana indah jasa, make aturan-aturan batin. Kumaha emang puasa thariqah? Nahan sakabeh anggahota tina nu diharamkeun jeung tina nu dilarangkeun. Nu tina larangan-larangan jeung celaan-celaan. Jero batinna matana akur. Ketika neuleuh haram cak batin haram tah mah. Ketika ngadengekeun anu haram-haram cak batin haram tah mah. Akur jasa zahiran wa batinan.
ulah aya ujub, ulah aya riya, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubul sumah. Pas. Tah lamun puasa zahir mah muakkad, puasa batin mah goer muakkad. Wa shaumut tariqah muabbadun fi jami'i umrihi. Puasa tariqah mah terus bae. Di samping di jero bulan Ramadan berang jeung peuting terus datang ke bulan Syawal sampai paeh bae terus dijaga bener-bener. Sebab nyana geus iqrar, lamun urang geus norekat geus pindah ngamaknaan la ilaha illallah kula maksuda di jero hate keretegen ka Gusti Allah Gusti moal aya pagaweanna naon iwati ngagus ngahidmat bae abdi maka Gusti ngabakti mata dek dikagustikeun ceuli dek dikagustikeun irung dek dikagustikeun sungut dek dikagustikeun beteung abdi leungeun suku kabeh ka kolbu abdi dek dikagustikeun moal aya nu teu ka Gusti abdi mah andai kata tani lagi ieu hasil dek dikagustikeun andai kata abdi berpartai andai kata abdi berekonomi andai kata abdi berpolitik eta berpolitik dadek dikagustikeun abdi mah semata-mata neangan ridho Gusti abdi berbudaya dadek dikagustikeun hayang menang ridho Gusti kabeh ketika bisa teruskeun ketika teu bisa eureun lamun aya jelema puasana puasa tariqah kemudian manehanana bisa ngalaksanakeunana berarti puasana mulus. Lamun aya jelema puasa bertorikoh tapi prak-prakanana puasana puasa syariat. Torikohna berarti torikoh lain torikoh supi, torikoh sapi. Torikoh sapi tah mah kitu. Di sejadah teh ai la ilaha illallah na make la ilaha illallah ahli batin tapi ai prak-prakan puasana prak-prakan ahli syariat. Nah iyalah bakal nangke ditanya lamun di syariat bae tah kuari nu torikoh mah eta tadi mata dijaga ceuli dijaga kolbu ge dijaga nah ieu mah terus bae sangkilang lain di bulan Ramadan ge kitu bae terus ngamantak cek Tuan Syah Abdul Qadir jelema nyaritakeun Lailatul Qadar eta pangbubunga ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan nyinggapkeun hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deukeut ka Gusti Allah nu puasana bebeneran nu puasana teu bebeneran mah teu ceuli cak jana kudu menang Lailatul Qadar ai lain nu dipuri maka deuleuh pingpingna aya ge eta budak Puri, waduh budak masya Allah, kunaon aing manggil Lailatul Qadar di mana di Puri, kumaha nyingkap putih, waduh mata aing hampir teu kuat nulis sinar, sial teh coba eta, sinar jurig beureun tah mah, cenah cek kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab, hahalang kabuka, eta ge kahalang kabuka, emang aing ngobrol jeung urang Cikupa mah gitu bae teu beres. Jadi hahalang tadi dibuka atuh teu kudu di Lailatul Qadar mah cek Tuan Syah Abdul Qadir lain di bulan Ramadan bae, di bulan Syawal, di bulan Hafid. Jak ulama terus-terusan manggil Lailatul Qadar. Hijab dibukakeun bae cek Tuan Syah Abdul Qadir teh ulama geus datang ka hakikat pan dibuka. Nah, ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur mandi. Lain emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di mushola, di imah, di kamar, di mushola, di mana bae kadeuketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalang kadeuleuh breh we uy jeung gede taguha. Masya Allah hijab dibuka Lailatul Qadar Gusti babari sebenarnya yang menangkan Lailatul Qadar wae kieu Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang datang ka jujug gelar ge moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab naon ka hijab ku hayang ilmu batin mah kos kitu kahijab ku hayang geus cenah salat na hayang eta lain ka Allah
dzikir hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen kuku mage etanya teh kahijab ku kahayang kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti cak Gusti emang teu pantes ya mah atuh henteu bae deuk pantes iman tuh jelema mah Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV jeung moal kajen kuku mage jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tah teu bisa tah nu hayang jasa moal bisa kahijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang nage kaget Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah bae teh urang teh ibadah ka Gusti tawadu abdi ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi mah ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah tengetkeun tah singat deh ngalaksanakeun ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugrah buat di dinya aya Lailatul Qadar kartin teh sia tuh henteu keneh bayaran aing mah atuh aing can ka harti ieu Iya keur carita supaya menang kan supaya menang ieu geus dihayang-hayang moal cara tadi Gusti abdi baja moal menang meureun potongan abdi moal bae tetep moal jasa tamang geus kudu kumaha tuh kieu awas perhatikeun supaya menang atuh moal rea hese ngomong jeung sia ieu atuh baca mah tara nonton TV bae HP dibawa moal bisa moal imah keur carita supaya rada bagus bae bersihan tobat nu kukula sok dicaritakeun teh mata 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata tah Gusti meureun ieu mata abdi loba jasa dedeuleuan anu komo nu dihaja nu tengah haja mah komo Gusti hampura 70 tajang mata ceuli 70 irung 70 sungut 70 beteng 70 dubur 70 kubul 70 suku 70 leungeun 70 kolbu 70 para jadi tenang urang teh tenang eta can bisa tah menang Lailatul Qadar moal kajen kukuman urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal kahijab ku hayang encah tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh nu dipake ka hayang iwal ti Gusti bae eueuh iwal ti ridho Gusti abdi nu mantak puasa ge nuturkeun parentah Gusti abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangakeun sakieu bisana abdi mah tawadu tah di harapan Gusti tawadu tah tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae teu meunang dihayalkeun kos kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kahayang can pantes kos kieu can pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar atuh kos nabi dibere wahyu pantes kos wali dibere karomah pantes kos ulama dibere maunah pantes atuh maneh mah paling pantes mah onah lempengkeun geus urang tadarruk ka Gusti ieu batin perjalananna ieu kicep abdi nang Gusti denge abdi nang Gusti naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti nu kadeuleu ku abdi makhluk-makhluk Gusti abdi neuleu bisa ku Gusti dideuleukeun leumpang ku Gusti mulai rada bagus urang wudu ye dek salat magrib ngalauna wuduna teh gitu wudu sugan we ku bagus ieu mah ke penting menang Lailatul Qadar moal kajen ting kiai gede udang-udangna moal da dijamin janggotna cenah panjang tambahan deui 2 meter moal bae kajen kuku teu bisa diintip kitu Lailatul Qadar teu bisa bae kajen kuku mah mantak nu ngarintip Lailatul Qadar cenah di haram TK atau mah kos Aroma mulia, Baitullah mulia, moal bisa. Kudu kumaha tuh balikan deui. Mulai.
kuari karasa rasa iya abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa ieu abdi bisa wudu batur mah loba nu henteu dibere bisa ngarawudu ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu diparentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk dalareuk ka Lailatul Qadar sing ada tah eta hese sakarang hese jasa komo nu tadi ngadaruduk mah hese asup hese kahalangan ku tempe dua pan tempe na gitu hese jadi ngarasakeun ieu bae teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti ya Allah mantap ngalawuduna moal aya nu cepet angel amat tentang ngalawudu tapi lain obrot cai naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar eta geus min jublati Lailatul Qadar tetis komo make CS aduh insyaallah awas batin we ieu sakalian supaya urang nyongsrong tapi jauh tapi deukeut tapi asa deket, asa jauh, hayang, tapi prakteknya teu bisa. Urang ngalawudu, moal aya jelema anu deket ka Allah wuduna. Eta mah wudu kos kitu teu beres. Terus Allahu Akbar. Beres. Mal bisa tambah kos gitu mah teu kudu guru tamah salat kos gitu wudu kos gitu mah moal bisa wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti balik deui sing hade awalan di awalat ulang ngahayalkeun Lailatul Qadar ulang ngahayalkeun salat ulang ngahayalkeun wudu bae heula lain ngahayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngalawudu ku Gusti Allah geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapih 3 kali dirasakeun kurang bakal nikmat teu kudu dina bulan Ramadan mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji gegeran ka imah kukumbah beres ngalawudu hes sapawajikan kaji kerek na para amat aing menang Lailatul Qadar alikan deui milih pasti wuduna ge madep kiblat inget urang teh dibawa ku ilmu syariat eta narik urang mawa urang mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang dititah ieu teh madep kiblat usaha ilmu urang teh mawa urang sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang setelah boga ilmu mah horeng urang dibawa ku ilmu urang teh dikondisikeunna ku syariat teh meunang ti Allah ngomong doang teh ku ilmu padahal mah ku Allah ngan melalui syariat urang ngaji sanggeus teh urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang kudu madep kiblat nang ilmu Allah hakikatna 3 kali ku ilmu Allah teteh hakikat ngan encan boga rasa kakarak make syariat bae teu kabeungeut 3 kali tenang ngalawuduna ku hari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nang ngaji teh ya sataun ku ari dipake di jero bulan Ramadan terek ngahayalkeun Lailatul Qadar terek ngahayalkeun salat ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu beres wudu salat Gusti ieu salat abdi mah deuk ngarasakeun salat bae ulah pikiran Lailatul Qadar ulah lamun urang nyongsrong ka Lailatul Qadar salatna ge rusak surat lagi rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur diuk kadang-kadang keur nangtung kaget urang nage kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i
aya jelema keur toap perasaan aya di mana kaget cek jadi ji ini di mana ieu teu boga perasaan hayang menang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang ketika nyana ngarasakeun toap i aya di mana ieu ketika nyana ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepet mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik asa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i teng aya di mana engkeuna kitu kene taraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujudnya nangtung bae nundutan sebeteuy sararial das orang menang Lailatul Qadar teh kos kitu cekeun kunaon hees aing keur taraweh ulah ngahayalkeun hayang memenang tapi lain dihayal praktekna batin dibukakeun hijab ketika orang deket jeung Gusti Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir jaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deket encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajangjikeun bae tah mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngala wudu batur mah jem sakieu keur nonton TV aing mah wudu ieu gerakna Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika urang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wayah subhana rabbiyal azim nikmati wayah nangtung nikmati wayah Fatihah nikmati ulah huyal hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa naon anu dirangkum dina salat eta babacaan paranti menghadap ka Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika Fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati geura hijab bakal ngurangan deh tret sapoe 2 poe 3 poe geus rada eueuh tinggal salembar deui hijab pake nonton film kandel deui hijab isuk nonton main bola ulangan Eropa nu kamari wah Spanyol mantep jasa ya hanggeus atuh hijab beuki kandel di bae hayo bebeja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah kuari mana leubeung cia nu ngeunaheun ja tukar aduh hayang Lailatul Qadar mah teu kudu SS ya tuh kula bae atuh geura nang karak atuh sia emang jurusan sia mah kadinya bae bacutan meujeuhna meureun dibere Lailatul Qadar iyalah praktekna seperti kitu balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu teh rindu ka Lailatul Qadar tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang dihayal-hayal kahijab ku hayal lain kitu nikmati anugerah ibadah urang wudu nikmati duh ieu anugerah ti Gusti fadl Allah wudu teu sambaran gade jasa ganjaran ketika orang salat fadl Allah ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi loba nu gagah teu puasa abdi mah ku Gusti keur dipuasakeun nikmati coba puasa makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin gede ganjaran makin bau makin seungit cak Allah cak urang mah makin beuki toke bae bau toke bau kadal hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun teu dahar teu nginum make waktu ti magrib ti pajar datang ke magrib puasa thariqat di samping nu tadi thariqah mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batinan
iya mah waktu na terus nah menang di mana Tuhan Syekh eta ngalaksanakeun kitu lantaran cek Kangjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawabanana engke ku jawaban Kangjeng kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin loba jasa jelema anu puasa padahal hakikatna mah horeng teu puasa loba jasa anu batal magrib horenganan puasa bae ieu bahasa Tuhan Syekh nu mentak kukula dibaca lantaran kamari tas di Baghdad cekolot baheula bab Baghdad terus ya uli maka itu ke Baghdad teh balikan deui kamin shaimin muftirin wa kamin muftirin shaimin ya Allah loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah horeng teu puasa eueuh ganjaran berarti loba jasa jelema nu buka di waktu magrib horenganan henteu buka puasa bae kadeleuna ku urang dahar kadeleuna nginum eta si kiai eta si tetangga eta si tokoh eta si ustad horeng hakikatna mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa thariqah syariat mah batal tapi tarekatna mah teu batal sebab terus bae dijaga puasa syariatna mah ngabatalan nyana dahar nginum tapi setelah eta teu dibatalkeun dedeleuan mata ceuli irung kabeh dijaga puasana buki mantap jasa beurang jeung peuting ieu istimewa jasa teh jelema nu kos kitu tah terus bae berarti puasa teh masyaallah yumsiku adalu anil manahi wa idza innas bil jawari mantak ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzi bihi puasa teh nu kaula ulah sakayang sia wa ana ajzi bihi kaula bakal ngabales ka anjeun tapi puasa nu mana anu bener-bener ka as-saumu li puasa mah nu aing kunaon atuh batak teh dikaingkeun as-saumu li kunaon atuh ceuli teh dikaingkeun as-saumu li kunaon sungut teh dikaingkeun as-saumu li kunaon leungit teh dikaingkeun as-saumu mah li puasa nu aing kunaon hate sia teh dikaingkeun tah puasa tarekat mah lamun aya jelema puasa tarekat kemudian matana dipake maksiat batal puasa aya jelema puasa geus aya di kalangan tarekat ceuli dipake ngadengekeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasana nu mantak cak guru saha jelemana kuari nu bisa norekat eueuh pi jelemaana nu mantak ulah sok haju hambur-hambur asa aing tarekat horenganan di jero nama lain tarekat deuk ngalobakeun ngarekrut dana horeng tarekat honek horeng langit biru ya torekat Masya Allah karim nah gitulah guys terakhir wa amma saumul hakikat fahuwa imsakul fuad mimma siwallah wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillah kama qala Allah taala al insanu sirri wa anna sirru Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula wa ana sirru kaula rahasia manusia ye aing yeun langit yeun bumi deuleu ku sia manusia aing yeun kesempurnaan maha kawasa aing yeun kadaharan bubuahan jang sia yeun kelengkapan suara melalui manuk jang sia melalui hewan nu halal nu haram jang sia jang sia los ku sia ngan ku aing diatur nu haram nu halal nu meunang jeung nu henteu jang sia bagi ku sia jang sia ketika sia geus nyaho ieu halal ieu haram ieu meunang ieu henteu atur tak ku sia teh berarti sia jadi rahasia aing sebab sia geus kalaksanakeun haram halal pan nyaho halal haram teh nang di aing ku ari sia nganyahokeun ulah ieu mah naon kadal haram hakikatna mah pan aing eta ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema ulah mabok haram eta teh kapan nyahona ti aing geus sia ngomongkeun halal ngomongkeun meunang ngomongkeun teu rahasia aing aya di sia ngomong kitu teh eta teh hukum aing berarti sia teh ngandung rahasia aing teh aya di sia waduh geus luhur sia mah ngomong ieu mah luhur sia mah moal diteruskeun ieu mah sebab aing ge teu ka harti ya
udah kakarak bahasa bagi geus teu kaharti komo ngalaksanakeunana mah teh kudu boga guru syariat, guru torekat, guru hakikat. Kuari mah aya di Jawa, siapa yang mau berguru hakikat? Ayo saya daftarin, ntar kita ke sono sama-sama pakai mahar. Tolol ente coba. Manya guru hakikat make mahar, make emas cak dana teh 10 gram. Bego baru dikampak sih kuai. Guru hakikat si kos kieu, guru torekat ge geus teu anti dunia. Naila al-insanu sirri wa anna sirru. Sia ngomongkeun hukum aing, sia teh rahasia aing. Berarti aing teh aya di sia. Geus berarti al-insanu sirri manusia rahasia kaula wa anna sirru. Nah, tidinya lah ulah loba anu dipake kahayang atuh ku sia atuh aing bae sia rahasia aing rahasia sia. Atuh geus we sia jeung aing duaan. Tah lamun urang geus bisa tak nu dipake ka resep jeung dipake ka hayang, nu bisa dideuleu, nu dipake ka hayang deuleu hiji we Allah. Geus kabeh ge Allah bae hate teh Allah kos Kangjeng Nabi urang. Kos para aulia kutubul aulia jeung para wali. Nyata kos kitu tahnya nama puasa syariat dilakonan, torekat data geus kuari mah nyana geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikatna. Nyana mah terus bae ka Allah. Ketika aya pohoan bae ka Allah batal puasana. Geus eueuh hese dikanyahokeunana saha jelemana jeung di mana ayana. Ieu mah kan sakadar nyaritakeun puasa umum, puasa khusus. Itulah bahasa Imam Ghazali. Bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir mah puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Urang masa kieu bisana mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere senang, dibere nemah, dibere ridho ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang, tentrem, nikmat. Robah puasa urang tina puasa nu kamari. Mun taun kamari puasa urang sakitu, Gusti tambah ilmu horeng. Kuari mah tambah kanyaho lah dek rada dirapih-rapihan puasa besi kaburu dicabut. Besi kaburu ku Gusti ieu diampihan. Komo nunggeus karolot mah mulayan ti kuari rapihan. Urang maca Quran mun hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat. Mun bisa, mun teu bisa teu kudu ngudag tamat, ngudag ngarasakeun nikmatna maca Quran. Ngudag nikmatna maca Quran. Jadi beuki luhur, beuki carang tamat teh maca Quran. Tah akur tak teu tamatna mah tah. Teu tamatna mah akur tah. Urang lamun maca Quran teh ngarasakeun nikmat. Moal karasa lamun teu paham. Mantak nu bodo nemah bae. Ku nemah teh tawadu meunang ge Lailatul Qadar. Tapi lamun anu bisa mapan paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tah ngarasakeun maca a'udzu jeung ngarasakeun bisa maca bismillah eta teh keur digerakeun ku Allah sebagai anugerah. Tak eta nu hese tah. Jadi lain kieu aing sajus bisa ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa sadaqallahul azim. Lain ada deketan ka Gusti jauh tah bos kitu. Jauh. Itu lo bagus mengarasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di samping maknana nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan. Geus aya di jerona asal dibaca geus aya tah. Mun tah kiai mah tuh kos kitu tah, tapi lain ke Golkar, moal ke Golkar mah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak karasa ngaca bismillah teh digerakeun ku Gusti Allah diberi anugerah. Nikmat bandingkeun jeung meunang sajus nyana kakarak bismillah doang timbang coba ge di akhirat. Luhuran nu bismillah doang. Yakinkeun luhuran nu bismillah doang. Sajus kadang jadi siksa. Sabismillah jadi ganjar. Menang ti mana? Tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina. Ta eta tafakur teh sadeti samenit. La ilaha illallah ahli Allah hiji timbang jeung 100.000
anu ahli manusia, ahli makhluk, ahli ria, beratan keneh la ilaha illallah hiji. Sebabnya nama ke rasa. Nah, kuari orang barang dahar ge lamun gegeuraan teh moal geuna. Dahar yeuh. Buka ya. Ya, salat. Wah. Allahu Akbar bareng yang Allahu Akbar. Di masjid asyhadu an la ilaha illallah kuari susu asyhadu an la ilaha illallah itu kakarak asyhadu an la ilaha illallah nu kadua nyana geus beak tilu gelas hayya 'alas shalah kolak beres geus anggeus kabeh moal ngeunah eta kos kitu nafsu lain deui beda jeung ge Allahu akbar repeat korma tenang ngarasakeun ya Allah Masya Allah ngeunah jasa seripit deui kaca lalau sak pamajikan aja hulang-hulang gitu kudaon keur menikmati makanan batur geus ka masjidnya na masjikan oplo jasa tawat Masya Allah ya karim Masya Allah nayalah alhamdulillahirabbil alamin puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat kesimpulanna puasa syariat mah teu dahar teu nginum teu jima make waktu timimiti subuh datang ka magrib puasa tarekat di samping nu eta oge ngaraksa seluruh anggota tina maksiat jeung kolbu puasa hakikat hatena ditambah deui inget bae ka Allah poho ka Allah jadi batal di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat kaluarkeun zakat naik ka luhur zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing mah ditu kitu bae sih kurang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acenah moal balik ka ditu moal di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acenah kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol sama budak loon atuh tah mah zakat tetep iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga
Acan dek 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon acan dek kuari wae encan encan kuari encan can asup puasana ge encan encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid endeu ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu akbar memeh ka masjid ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus tiheula ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh aduh eta imam blon nah mending peting bae geus peting bae geus daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir bikeun ka fakir miskin bikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh dek sabilillah teangan tukang perang di urang mah perang nage henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan tukang 2 tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun tah eta nu kitu ngaranna amil berarti kurang teh dibentuk kuari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus dirikuk kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakat bae setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah fakir miskin geus karumpul kuari mah tuh bagikeun kuari kumaha lamun di ka masjidkeun teu meunang kamu sholat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg masalah ieu mah nas Al-Qur'an geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeun anak ka BHS dibelikeun ka Atlas dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan saya kabagin teu aya henteu laporan ka ditu abe asup golongan Golkar nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos kitu ieu mah keur bener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu 3 liter setengah tah deuleu ku sabelah mata
Aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insirofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodo ngan kurang sampurna. Gak masalah gula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Weh, cenah aya eta mah kieu mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelis ya. Aing ge baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diawankeun dijual ku aing. Sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu matak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh ka ditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi ka tadina menang ila manalaw ilmu atuh amilin. Baru sama teu amil. Menang kitu tah ngaji. Kadang ku ceuli bae tah jatuh mana we atun. Ieu menang deui urang ini. Baheula kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain naon lain hook. Masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain. Ih pugu nyaah jeung deudeuh nyaah hook jasa. Gadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an. Alhamdulillah ti lokal mana nya magang ngaji senang hate. Barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat. Maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah. Nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu. Ye tuh hok biasa. Ye barang sana. Bahasa Ki Soleh aya beta. Barang sana. Eta ku hok ulah jadi kos kitu. Ulala ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama. Teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana. Kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat, aya zakat tarekat, aya zakat hakikat. Haji, aya haji syariat, aya haji tarekat, aya haji syariat. Panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi, zakat ge moal henteu kitu, ngon leuwih rapih jasa. Ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah. Masyaallah hiji beres tah siga dek kaliwat awas kemudian taraweh
kukula teu dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung katilu peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang ka dinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 mah ieu urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa dua billazaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanna anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 13 ai moal lah wongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga ai yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah ai endek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing
jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahijinatah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah haul keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah temat tanggal 8 biasana minggu-minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian atuh kula puter satahun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna saengangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaah andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tata kurang titi kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah